Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-37. Ieu yasana Bapak K. Sukarna. Sataacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Harita Bapak Dasuki jeung bojona terus balik barang datang ka imahna kasampak nyepon aya keur diuk mani nyarande kana tihang tengah imah. Ari sukuna nyang hunjar bari ngahulang ngalamun kawas jauh paninengan. Nyai keur naon ngahulang bae heuh? Padasuki bari gek manehna oge diuk di tengah imah. Abah, abdi teh bet asa baringung diemut-emut mah. Kedah kumaha abah abdi teh? Nah bingung kunaon nyai teh. Dipiwarang ikhtiar sangkan terang ka bapana Kamran abah. Di mana abdi tiasa terangna? Jawab Nyi Epon bari segruk cerik. Ke nyai sing sabar bae heula. Lamun urang sabar jeung soleh hate tangtung ke diganjar ku Gusti Nu Maha Suci. Teu kiat abah abdi teh kahiji abdi ageng duriat ka Sirod. Margi sajabina ti kasukaan abdi iwal ti kaanjeunna teh katambah ku atilah deui ari geus neroskeun bapa teh sok nyalingit kana hate. Kumaha atuh maksud nyai? Tanya Bapak Dasuki bari netep. Abdi teh bade mios bae abah. Sejangan tunkeun ieu lembur sarta ngantunkeun ka abah sareng ka emak. Ari nu dipilari nyaeta hiji ulama nu bakal tiasa masihan pituduh ka abdi. Saha sabenerna bapana Jang Kamran? Nyi Epon bari berebei cipanona ngalem bereh. Keentong cerik nyai keur abah jeung emak sanajan geus kolot oge teu kaberatan ari hidap rek nyiar ilmu panemu mah lantaran abah rumasa sepi pangarti tuna pangabisa. Bapa Nyi Epon bari humandar siga nu hanjakaleun pisan manehna teh ya pangabisana. Nyai ari budak kumaha? Rek ditinggalkeun atawa rek dibawa? Tanya indungna bari netep. Ah, bade dibantun bae emak, margi abdi teu kiat paturai sareng pun anak teh. Aduh, ari emak jeung saha anak king? Apan emak jeung abah teh geus kolot. Saha nu bakal ngurus ka emak jeung ka abah lamun galingging panas tiris? Emak, kumaha atuh emak? Ayeuna mah abdi teh tetep bae. Hoyong mios heula. Nutugkeun kapanasaran. Kamana anu rek dijugjugna anak king? Duka atuh abah, di mananya bah ayana ulama nu geus kaceluk luhur elmuna teh. Ih, ari nyai sok teu puguh. Atuh samemeh indi teh kudu puguh heula nu dijugjugna ka daerah mana jeung saha ngaranna. Nu mawi dan teu terang abdi mah abah. Lamun kitu mah sarua bae jeung abah, da eta urang mah kurung batok. Panyabaan teh kurulang kuriling di lembur sorangan bae. Ari geus kieu mah poekeun ye, teu nyaho di panyabaan, teu nyaho di kaayaan. Kieu bae ayeuna mah cing angkir ka ditu pajamil mana.
nya kitu keun marek neang heula Bah Jamil. Jawab bojona bari terus indit tidinya telila jol Bah Jamil datang deui diiringkeun ku indungna Nyi Epon. Sanggeus ka jero imah sarta geus dariuk pok ngomong. Aya naon ieu teh Ki Dasuki? Meuni gura-giru kitu ngangkir Abah teh. Numawi Abah, abi teh nuju kapuragaan kasusah. Mikiran ieu pun anak. Kunaon kitu? Nyi Epon teh hayang guguru ilmu panemu ka salah sahiji ulama, di mana Abah ulama nu paling luhur. Ari Ki Dasuki sok model. Ari kangaranan ulama mah di mana-mana oge sarua bae ilmuna. Sarua bae ulama. Ari luhur handapna mah henteu bisa ditangtukeun ku urang Ki Dasuki. Sabab anu nangtukeunana teh pada melanana anu kasebut ulama. Jeung anu ningaeun mah angin Gusti Allah bae. Kamana atuh Bah? Anu kudu dijugjug ku budak teh? Tanya pada Dasuki. Rek neangan naon nyai teh, make hayang guguru ilmu panemu sagala. Abdi teh hayang nyumponan pamundut Kang Sirod Abah. Naon pamintana Jang Sirod teh? Nyaeta supados abdi terang ka bapana Jang Kamran. Upami abdi tos terang nembe anjeunna bade ngawin deui ka abdi. Oh, kitu. Omong Bah Jamil bari ngahulang sakedeung. Tah kitu Abah, kahayangna Nyi Epon teh. Ari ceuk emutan abdi mah, rek kitu rek kieu oge, kumaha Abah bae. Sabab abdi rumaos daya kanyaho, jeung kurung batok deui. Pada Suki bari netep ka Bah Jamil. Omong pada Suki bari netep ka Bah Jamil. Ke Ki Dasuki sabar heulaanan. Lain perkara enteng-enteng ieu mah. Sok sanajan tinggal nuduhkeun. Tapi ari bakal teu hasil maksudna Nyi Epon mah percuma. Nah kumaha Abah? Tanya indung Nyi Epon bari netep. Abah ingat kana caritaanana Sirod waktu babarengan jeung Abah. Yen sanyana hese ning bangga ngulik pangarti teh. Hese dina ngorehna, bangga dina ngalampahkeunana. Sabab lamun geus kakoreh kudu terus dipigawe. Lamun salah migawena, wah naon meureun disebutna teh. Jeung naon hukumna nu bakal tumiba ka dirina. Lamun ras kana omonganana Sirod, bet ginggi apeun hirup teh. Hayang buru-buru tobat, hayang buru-buru ngalakonan parentahna Gusti Allah. Coba bae pikir ku urang, lamun urang geus ngarti naon anu dilarang ku Gusti Allah, pe ku urang dilanggar. Meureun sato anu kitu teh. Lamun sato paehna jadi taneuh, teu aya terusna deui. Tapi manusia mah terus ngan jasadna bungkul anu maot teh, ari rohanina. Sok sieun. Cara sato bae ayana di akhirat teh. Omong Bah Jamil bari gogodag. Ari Abah bat kalah los-los kadinya. Pun anak mana neroskeun soteh. Kamana ngajugjugna hiji ulama. Sangkan manehna menang pituduh. Anu pihasilun maksudna. Tanya pada Suki bari netep ka Bah Jamil. Nyaeta kitu. Anu diterangkeun ku Abah bieu teh sarua bae. Sabab ceuk rasa Abah mah moal aya ulama anu bakal nerangkeun soal eta. Sabab eta mah kudu diudag ku diri urang sorangan. Artina urang kudu ancrub neangan pangarti cara Sirod. Terus terang keur Abah mah jauh keneh, malah jauh pisan lantaran Abah ngarumasakeun gede dosa. Janten ulama-ulama teh henteu terangan atuhnya Abah. Lain kitu anu dimaksud ku Abah mah. Lain ulama henteu terangan, tapi cantang tuh daek nerangkeun. Lamun eta ulama terangan teh mah, da sigana mah kudu nyaho sorangan keur sorangan. Sabab baik bae pikir ku urang. Lamun ieu mah nya heug nyaho ka eta makhluk terus ngobrol jeung urang, tapi ku batur henteu kadeuleu, tah disebutna diri urang ku batur kumaha. Meureun ngomong sorangannya. Ari nu ngomong sorangan disebutna naon? Nya anu gelo meureun, jawab pada Suki bari mesem. Tah kitu Ki Dasuki, jeung disebut nu gelo mending sia-sia aing-aing meureun. Jadi kudu kumaha atuh pun anak teh? Tanya pada Suki deui. Ayeuna mah kieu bae, jawab Bah Jamil bari ngareret ka Nyi Epon pok neruskeun omonganana. Nyai, nyarek neangan ilmu panemu teh. Laras Abah. Ludeng kira-kira nak ninggalkeun lembur jeung ninggalkeun kolot urang. Sabab moal bisa hasil ku setahun 2 tahun.
malah kadang-kadang puluhan tahun oge cantang tuh hasil. Abah mah ngabejaan bae lain nyingsieunan. Abah sanaos dugi kecetuk huis abdi moal weleh indit mergi aya di dia oge teu kiat abah. Oh kitu, keun atuh ari kitu mah ku abah rek dipeleng heula sugan aya nu katoong atawa aya angin leutik ngahiliwir anu ngabejaan ka abah. Ke tungguannya abah arek menekung heula sakedeung. Sanggeus pada ngamanggakeun Mbah Jamil gancang sidakep mapatkeun ajianana, tapi ajianana teh lain kalimah ti Sirod, sabab Sirod eueuh waktu pikeun ngajar ka Mbah Jamil. Mbah Jamil teh cengeng pisan hayangan hate terbuka pikeun nulungan Nyi Epon, keur kitu ngeng aya sora siga nu ngabejaan. Jamil, lamun hayang nyaho bapana Kamran, kudu samperkeun hiji nusa di situ Bagendit. Tah didinya bakal menang pituduh anu nyata. Pek turutkeun omongan kaula. Sarta inditna ti dieu teu meunang tutumpakan nanaon. Korejat Mbah Jamil cengkat ret kakenca ret ngatuhu sarta teu pada suki nu keur melong ka manehna. Ret ningali ka Nyi Epon ret deui neuleuh indungna ti dinya kakara ngomong kieu pok-pokanana teh. Kida suki, kumaha kadarenge bieu aya nu nyarita? Duh ka Abah, teu aya nu nyarita bieu mah. Suga Nyi Epon jeung mana teu nyarita? Ah, henteu Abah, abi mah melong bae ka Abah. Ari nyarios mah henteu. Tah lamun kitu mah kaharti atuh. Alhamdulillah kida suki. Geus mendak bolongan Abah teh. Kumaha cenah Abah? Cik Nyi Epon mani curing hak ngadenge kitu teh. Tah Nyai, ieu teh kabagjaan keur urang sararea. Sabab yakin kadenge ku Abah teh dieu aya nu nyarita nu matak Abah gancang nanyakeun oge. Kulantaran sararea teu ngaku atuh teu cek hate Abah teh eta anu ngawartosan teh lain si itu si eta, tapi can wani ngabejakeun Abah mah lantaran ngan kadenge sorana wungkul. Eta sora nyebutkeun anu bakal bisa nuduhkeun bapana Jang Kamran teh tempatna di hiji nusa nu aya di Bagendit. Tah didinya bakal menang pituduh teh Nyai, jadi urang kudu nyampurkeun ka dinya. Omong Mbah Jamil mani marah mai budina teh bakat ningku bungah meureun. Saha nu kudu dijugjug teh Abah? Tanya pada Suki. Teu perlu nyaho saha-saha nama, sabab cek anu ngabejaan bieu oge bakal manggih pituduhna di dinya. Jadi keur urang mah teu perlu nyaho ngaranna, anu perlu teh datangna. Ngan kadituna kudu lompang teu meunang tutumpakan, sok sanajan tumpak kuda. Ari geus puguh tempat nama kumaha mun antur bae Abah, sabab ti dieu kaditu teh aduh meureun kana sapoe mahnya jeung ngaliwat leuweung gerotan meureun. Ceuk pada Suki bari ngahulang hariwangeun ka anakna. Nya mawa batur mah teu nanaon sugan, tapi anu penting mah kudu lompangna. Saha nu bakal nganterna Abah? Sabab tahun-tahun panginten, tanya Nyi Epon bari hayang geura jung sigana teh. Sigana moal tahun-tahun kadinya mah, sabab bieu oge kadengena maninong toreng, sarta nyebutkeun kieu didinya bakal menang pituduh nu nyata. Jadi urang teu kudu guguru sugan. Omong Mbah Jamil bari kerung tepok neruskeun omonganana. Lamun ieu katerangan bener, tetela ngaleuwihan Sirod meureun. Nuhun Abah, tapi saha nu bade ngiring ka abdi teh? Keun Nyi Epon, ulah mangmang ulah hariwang, Nyai ku Abah dibere pibaturan duaan, nyaeta si Kewen jeung Jang Kamin. Moal cunihin Jang Kamin teh Abah? Ceuk Nyi Epon hariwangeun sok sieun dipaksa pirusa di tengah jalan. Moal suga anu matak dibarengan ku si Kewen oge. Ari si Tihul mah di dieu bae ngabaturan Abah jeung ngabaturan Ki Dasuki supaya di dieu aman. Nu indi tentrem jadi ngeunah sarerea kumaha tau pami kitu Ki Dasuki. Abi mangiringan bae Abah, jawab Bapa Nyi Epon bari neuteup ka anakna. Kumaha Nyi Epon panuju deui? Mangga Abah, abdi ngiringan asal ayeuna diiringkeun heula bae. Asal ayeuna diriungkeun heula bae jeung anu bakal nganterna sarta papatahan ku Abah sangkan dipanyabaan Kang Kamin ulah rehe ka awewe. Ulah nurutan embe mun ngambe bikang, jawab Nyi Epon tegas bae. Keun urang calukan heula geura barudakna,
Omong Bah Jamil bari terus katepas gero nyalukan anu tiluan, da deket tidinya teh bubuhan imah nak ngarendeng. Jang Kamin jeung si Kewen nya kitu deui si Tihul. Harita gancang nyamperkeun barang suk ke jero imah, geuk maranehna dariuk bari pok si Kewen nanya. Aya naon Bah? Kewen, Kamin, pang maraneh di geroan Abah teh arek meredih supaya maneh lalu deung nyaba jauh ka Bagendit. Engke di ditu teh jugjug hiji nusa ulah salah, tapi ti dia na leumpang teu meunang tutumpakan. Ari ka ditu na nganteur wayahna maneh sing tunduk teu meunang pakia-kia, sabab lamun teu nurut eta teh bakal bahaya. Ari piindi teunana anu alus poe isuk, sangkan salamet nu angkat jeung salamet nu ditinggal. Kumaha satuju maneh Kewen? Abah, sanaos katungtung langit oge abdi mah moal nolak parentah Abah, jawab si Kewen satia pisan ka Bah Jamil teh. Kumaha ari maneh Kamin? Nara abdi mah Abah nanaonan ka Bagendit jeung kudu leumpang sagala jeung sieun deui, bade diambak oge abdi mah mangga ngan tetep bae moal daek, jawab Kamin teu euleum-euleum. Kitu geuning Nyepon, jang Kamin mambungeun. Tapi keun aya si Tihul anu bakal nganteur Nyai mah, ceuk Bah Jamil bari ngareret ka si Tihul pok neruskeun omonganana. Tihul, Nyepon teh ka Bagendit euy, lantaran si Kamin teh daek nganteur. Ayeuna mah kumaha lamun ilaing bae nu nganteurna jeung si Kewen? Keun si Kamin mah sinang ngumbahan wadah jeung nyangu di imah. Ke Abah, saha anu rek ka Bagenditna teh? Ceuk jang Kamin mah ngorejat. Nyepon sia, aing teh perlu jelema keur nganteur Nyepon. Aing teh perlu jelema keur nganteur Nyepon, ngarti? Is, atuh abdi bae Abah nu nganteur Nyepon mah. Moraah mah keduaan jeung si Kewen, najan sorangan oge ludong abdi mah. Nah, tuh tadi make mumul sia. Sugan teh nganteur-nganteur Abah, ari nganteur Nyepon mah mangga masing sorangan oge, jawab si Kamin bari melong ka bapana sieun teu meunang meureun. Pok Kamin maneh nganteur Nyepon nya. Teh Kamin maneh nganteur Nyepon nya, tapi make syarat sanggup atawa henteu? Kumaha syaratna Abah? Jeung Kamin bari netep. Maneh teu meunang ngadeuketan ka Nyepon nya. Lamun maneh nyamperkeun ka Nyepon anu deketna selo, awas ya Kamin, apes deuleu, kadang-kadang bisa cilaka. Kumaha lamun anggangna sasiku Abah? Ceuk jang Kamin jemendud. Teu meunang. Jadi kitu nya Abah, abdi sareng jang Kamin teh teu kenging ngadeuketan Nyepon anu leuwih deket batan selo. Leres kitu Bah? Ceuk si Kewen hayang tegas. Nya. Lamun Nyepon nyamperkeun kumaha? Kudu lumpat? Tanya si Kamin keheulun ka bapana. Maneh teu meunang nyamperkeun, ceuk aing oge. Ari Nyepon nyamperkeun mah lain salah sila aing ngarti. Ulah bendu Abah, ngartos ayeuna mah, jawab si Kamin siga gumbira. Tah kitu ke Dasuki, Nyepon, tah ieu si Kewen jeung Kamin anu bakal merengan Nyai teh. Pek isukan mah isuk-isuk, geura arinditnya, keun ku Abah didoakeun, pek geura babakalaan kadinya. Keun anu mawana bakal mah si Kewen jeung anak Abah. Sanggeus badamina beres Bah Jamil harita amit dituturkeun ku tiluan, ari indungna Nyepon harita keneh ngaleupet keur bekal anu marios. Ari geus cunduk ka waktu Nyepon harita miang dianterkeun ku duaan, nyaeta ku si Kewen jeung si Kamin. Kulantaran usum ngijih isuk-isuk, reuk bae panon poe teu katinggal lantaran ibun ngalamuk, katambah mega di luhur siga nu pagulung-gulung atuh pantes mani cedem mata hoream rumingkang sieun kapegat ku hujan. Atuh Nyepon sayagi mawa payung jeung karembong pikeun ngangais anakna. Dina waktuna indi teh si Kewen nananggung sumbul ari jang Kamin ngajingjing buntelan pakeanana keur salina sarerea dihijikeun harita teh. Di bawana ku jang Kamin teu budu siga nu ridu bubuhan nu jejereged kakara mawa sakitu sigana teh geus ripuh. Beral nurek jaba arindit ku kolotna dijajabkeun tepikeun ka jalan gede tina bakat ningku nyaah. Sanggeus kitu mah papisah duka tepi ka iraha atuh nu dikantun ngangluh cipanon mani murubut anu miang cari nakdak tina bakat ning kagagas.
sajeroning lempang na teh Epon rembay Cimata. Daduka teuing kumaha kakolot make sumlang sok sieun indungna mawat jeroning manehna nyaba. Atuh teu aya gawena iwal nyusutan Cipanon ari ngais Jang Kamran teh dituturkeun ku Atilah nu ngiclik gigereunana kawas anu rido pisan lempang nuturkeun indungna. Nyi Epon, urang deren heula bae di dieu nyai. Waduh capek akang mah, ceuk Jang Kamin ngomongna kitu teh bari brak bae diuk dina jukut sisi jalan. Mangga Kang Kamin, jawab Nyi Epon bari gek deui manehna diuk dina akar kai sot Jang Kamran diecageun. Ari Atilah gek diuk hareupeunana. Sanggeus sarerea diuk teu aya nu nyarita gawena peting harulang itu ieu silih pelong sababna ngarasa wegah di Bandung keneh geus ripuh. Cacakan teu nanjak mudun komo lamun geus jauh matak hariwang di jalan lantaran Nyi Epon boyot sabab nungtun ka Atilah anu henteu kuat lempang. Alusna hujan henteu curengan ukur haleungheum bae mega ngahalangan poe atuh henteu matak heran lamun lempang teh genah henteu panas poe teuing tapi ari lempang jauh teu buru manehna ngesang nu matak harita oge Nyi Epon nyusutan kesang berateun ngais Jang Kamran. Nyi Epon, kumaha lamun urang kapetingan di anu halah-halaeun nyai? Si kewen nanya bari netep ka Nyi Epon anu keur ngepetan beheungna ku karembongna. Ah, di mana kapetingan mah di dinya bae mondok. Tah lamun sare di mana dugna kumaha tah ngatuna Kang Kewen? Sedang urang teu meunang deketnya jadi lamun aya orai sapi nyampurkeun Nyi Epon kudu kumaha cing? Nah huy-huy bae kawas ngagebah domba? Tanya Jang Kamin bari netep. Is, ari aya bahaya mah tulungan bae padeket oge teu nanaon, jawab si kewen bari karung. Nya eta salah eta teh, rek aya orai sapi rek aya borit asup kana samping ge ulah nyampurkeun lantaran urang kudu tunduk kana parentahna Abah Jamil. Lain kitu Jang Kamin. Karena gunana urang nganter-nganter Nyi Epon lamun manggih bahaya diantep mah urang kudu wani bela pati ka dunungan sabab di lain-lain oge dunungan Nyi Epon teh dunungan urang. Cuk si kewen rada keheul ka Jang Kamin teh da meuni nyentak. Is lain soal dunungan jeung lain dununganana Kang Kewen, ari kuring mah soal ngalanggar jeung taatna kana parentah Bah Jamil teh kurang rek taat atawa rek kumaha. Elah batkarah parasea geuning merebut kenaon ieu teh, ceuk Nyi Epon Cipanonna mani nyalangkrung. Nyi Epon keukeul bae Jang Kamin mah lamun aya orai sapi nyampurkeun rek macok ka nyai kudu diantep cenah atawa sieun-sieun kawas kahayam ari alasanna mah lantaran ulah ngalanggar parentahna Abah Jamil, jawab si kewen bari murulang ka Jang Kamin. Nya kitu tah Nyi Epon, cing naon salahna lamun akang nyarita kitu? Sabab cek bapak akang sorangan oge teu meunang ngadeukeutan ka nyai, lamun ngadeukeutan kudu salo anggangna. Tah sakumaha ari salo teh cing? Ceuk Jang Kamin tetep bae nyekelan pamadeganana. Salo mah sadopa, jawab si kewen miheulaan ka Nyi Epon. Tah kaciri teu benerna Kang Kewen mah atawa sok hayang meunang sorangan? Nah dikira teu nyaho abdi kana eloan. Lamun bener Jang Kamin nyaho, nah atuh make nanya si kewen keheul. Enggeus ah, cing atuh ulah parearea omong Kang Kamin, Kang Kewen. Geus jarempe, lain keur reureuh ngararasakeun kacape urang teh. Ceuk Nyi Epon bari curucud Cipanonna ngalembereh lantaran keheul meureun kapanyabaan jauh keneh ari ieu geus raribut merebutkeun dalung tanpa eusi. Cing kumaha pikiran Nyi Epon lamun aya orai asup kana samping? Tanya Jang Kamin teu daek jempe. Mana oraina Jang Kamin? Tanya Nyi Epon bari nginghak. Lamun ieu mah, jawab Jang Kamin ngahulang. Ari ngalamun mah engke bae ku abdi dijawabna. Ari aya kajadian, jawab Nyi Epon serta terus nyusutan Cipanonna. Barang dijawab kitu mah jep Jang Kamin harita teh ngadadak teu daek ngomong, dipikir-pikir bat bener da oraina ge can aya atuh manehna ngahulang bari netep ka si kewen sarta ret kami ningali kana beungeutna Nyi Epon nu pipina bararaseuh
tapak nyusutan Cipanon. Ningali rupanya Epon anu katinggalna sedih tapi kalah beki sari mata kabita nu ningal buuk amis cawuk kusut pasoleng kerah dina tarang buru panon nu carentik baraseuh tapak cimata ari tungtung pangambungna semu beureum lir salesma lambai hirup matak uroy siganahan picerikeun. Atuh ningali kitu mah Reijang Kamin jadi watireun manehna meningali Mbak sarta hatena kaduhung dieu jeung kewen paket rok akibatna paket rok teh anu geulis janten nangis katinggal cimata rembay. Atuh pok Jang Kamin ngomong sorana ge dumareda, "Nya Epon, hapunten akang teh Nyai, wiretos ngaganggu manah Nyai. Ampun Nyai, akang moal deui-deui ngajalankeun aku lampah anu bakal ngarengatkeun manah Nyai," omong Jang Kamin bari netep siga nu deudeuh pisan. Ngadenge omongan Kamin Nyi Epon teh gancang malik ret ngareret terus netep atuh barang ditetep teh Jang Kamin henteu kuateun hatena ngadadak ratug kawas nu tutunggulan atuh gancang bae tungkul kawas nu serab ditinggal ari Nyi Epon mah mesem sarta enggal ngawaleran. "Kang Kamin, abdi kalintang bingahna nguping kasauran akang anu menta dihampura. Eta tos janten pertanda manah akang janten lilir, terang disalah dibener sarta milihna teh leres. Akang milih anu bener atuh buahna ge bener. Buktosna ayeuna bae abdi bingah engkang atoh. Ari kabingahan abdi engkang mundut dihapunten sarta kabingahan engkang abdi seja ngahapunten teu aya geuneuk maleukmeuk caang bulan 14. Sareng kalihna ti eta urang teh ngahiji deui. Henteu aya pacekcokan antawis akang jeung abdi. Nya kitu deui Kang Kewen jeung urang alakur deui. Eta hiji kauntungan pikeun urang sarerea sabab urang teh keur nyoba anu kalintang tebihna. Lamun teu repeh jeung rapih eta bakal mawa bahaya. Malah sanya-nyana tujuan Mbah Jamil leres lamun ku urang diemut sabab jeroning lumampah urang teh bakal ngarereb. Ari dina ngarerebna tangtu bae urang ragab sabab lamun sare bareng padeukeut antara akang anu wujudna lalaki ngahiji sareng awewe. Numawi kanggo akalna teu aya deui nu alus iwal ku salah sahiji janji sanggup moal ngadeukeutan anu kurang ti saelo. Eta teh geus bijaksana sabab sanya-nyana saelo parantos caket keur nalingakeun bahaya. Jadi dina nulungna teh tangtu moal kaporotan da puguh padeukeut teh tapi moal bisa antel da aya janji saelo. Tah lantaran Abah Jamil kolot anu bijaksana perlu ku urang diturut sabab lamun urang nurut geus ngahargaan ka kolot sareng nu langkung penting mah lamun ku urang diturut hartina urang teh tigin bisa nyumponan janjina nu kedal ka Abah Jamil samemeh urang indit. Ayeuna urang geus rapih atuh urang murak timbal da tadi acan sasarap ngarah maju deui jagjag moal laleuleus lalempoy. Sabadana dalalahar urang ngeureuh lalempang sok urang dalahar heula Kang Kamin. Kang Kewen buka timbelna atuh ceuk Nyi Epon nutup carita anana. Si Kewen teu loba omong gancang bae murak timbal terus diatur dibagi nu ngaturna Nyi Epon. Adilna kaliwat saking atuh brak dalahar heula. Nikmatna kaliwat saking sabadana dalalahar terus maranehna are rindit rek ngajugjug ka bagendit. Lempangna ngeureuh lamun nalikeun siga salabar Nyi Epon lempang ti heula ngais budak anu leutik bari nungtun atilah ari si Kewen jeung Jang Kamin naluturkeun ti Pandeuri. Beki lila beki jauh kota Bandung geus kalangkung malah mindang nanjak mudun lamun eukeur nanjak ripuh lempangna rarampeolan lamun eukeur mudun jongjrog nahan sieuneun ti jongklok sajajalan kitu bae nikreuh henteu eureun-eureun kajaba lamun keur nginum. Di palebah sisi gunung gebret teh harita hujan gedena kaliwat saking katambah teu aya lembur pikeun nyarelang ngiuhan atuh si Kewen teh cuh cih neangan tempat ngiuhan ngasrak neangan ka gawir sugan bae aya gawir anu ngarupakeun sedong sarta kabeneran pisan harita manehna manggih atuh bring kabeh kadinya ngan hanjakal baju ribeg da puguh katinggang hujan.
Alusna eta gawir teh anu ngarupakeun sedong lega cukup keur laleureeh kira-kira legana teh 3 meteran pasage. Atuh puguh tumanina hujan teu ragrag kadinya sarta cihujan ti luhur anu ragrag kana pasir nyerelek caina palid terus turun mane nyedot jadi eta sedong garing. Hujan teh teraat-raat beki lila beki gede tungtung na tepi kaburit masih keneh ngecrek bae malah harita geus poek hujan acan keneh raat. Alusna si kewen rajin harita teh geus sadia minyak kalapa na peles atuh gancang dicicikeun kana pisinu berasih terus ngagelengkeun kapas maksudna dijieun sing-sim geus kitu terus disundut brahay pelebah dinya caang. Cekapnya nyepon sakieu oge caang. Ulah mau poek teuing bae nya ceuk si kewen bari mesem. Caang sakieu oge Kang Kewen, jawab Nyi Epon bari ngalimba ngarasa sedih meureun biasana sare di kasuran ari harita cari ngogo dina sedong. Ari ayeuna urang teh rek ngararep di dieu bae Nyai, tanya Jang Kamin sarta neuteup ka Nyi Epon. Duka teuing Kang Kamin, sabab abdi mah teu terang kumaha Kang Kewen bae pituduh jalanna. Jawab Nyi Epon bari ngareret ka si kewen. Pok neruskeun omonganana. Mondok di dieu Kang Kewen atawa kumaha? Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.